sallallahu alaihi. Bari bayangkeun di harapan urang aya guru urang ayeuna hadir tetep wajahna ku urang. Ya Allah, tanamkeun rasa cinta jeung mahabbah abdi ka guru abdi kersana al-maghfur. Sambungkeun ka cinta jeung karindu abdi abuya. Abdi sono abuya, abdi rindu. Gero abdi sadayana, gero abdi ku cinta jeung kanyaah buya engke di yaumil mahsyar. Moal pareum ka sono jeung karindu abdi salila nasehat sareng doa buya aya dina batin abdi. Ya Allah, jadintenkeun ahli syurga guru abdi. Ya Allah, hijikeun guru abdi sareng jalmi-jalmi saleh jeung para aulia Allah.